Opat hal nu bakal jadi kebahagiaan seseorang. Arbaatun min sadatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan wa waladuhu abraran wa khulatuhu solihina wa antakuna rizquhu fi baladihi. Opat perkara jadi kebahagiaan bikin orang atau bikin manusia. Lamun kahiji antakuna zaujatuhu solihatan, lamun hiji pamuda hiji pamega gaduh bojo solihatan anu soleh. Nu kadua wa auladuhu abroran, nu kadua gaduh putra putri anu soleh au solihah. Itu kan jadi kebahagiaan orang ketika murang kali orang saleh, tapi itu sadayana sanes harapan, tapi perjuang dengan orang kumaha cara orang ngadidik mere contoh supaya putra putri orang luyu jeung harapan jadi murang kali anu soleh. Nu katilu wa khulatuhu solihina, urang gaduh rekan gaduh rencang bari rencang urang teh jalmi-jalmi anu soleh. Urang bisa campur gaul jeung jalmi anu soleh. Nu kaopat ketika rizki urang bisa ditemukan, bisa ulang ngara rizki bari aya di lembur sorangan. Opat hal ye jadi kebahagiaan bikin orang.